Alberto. Aya perlu perlah. Ira. Kamari minggu teh cumahan. Damang. Alhamdulillah. Ira nanti kulon teh. Minggu teh cumahan kamari. Sok aya naon perlu naon? Sisen ieu dong. Kabeneran. Nam rodak akuarium. Aya sa alit-alit mah gitu masih. Tapi nya paling ngagunakeun aya mah anu mesen gitu. Ya, syukur. Gaduh ieu job gitu manawi. Ih, pandai tukang ge mah sugan we gitu tah ngaranna ge calo geuning. Tah, kabeneran bisa ek ningali cara bikin tutorialna yuk. Mungkin ditinggalikeun ku abdi gitu, sok ukuranna periogina sakumaha. Bisa ek dibedahkeun, akuarium bisa. Kita sakalian meureun urang itu jam sarung. Sarung. Aing kabeneran. Sarung eueuh diseuseuk kabeh. Ya bala lowor sarungna bae. Pada aya bos dudung geuning ayeuna nu anyar kana koi. Oh, wah kabeneran urang bisa nyeun akuariumna. Sok ek urang kabeh bejakeun ka Kang Dudung ngejakeun ya. Nya urang-urang teh heula kitu nya. Nah, sakalian minjam sarung jeung sosok. Nah, ya sarung mah asa eueuh ku pamajikan tadi diseuseuk kabeh. Coba sarungna lologor. Bae. Lah, aya beneran dia butut-butut we mah arek. Nya arek. Jeung sosok Aya mah. Aya ieu tah. Yeuh, kajeun mah ya. Astagfirullah. Bae. Ieu kudu mangke. Yeuh, Alberto mah biasana mungkin teh wah. Moal ieu. Ieu sosokna Jual ajaran heula ieu logo. Ieu mah nyetrit geuning. kajeun. Biasa Alberto mah Setrit make ieu sarung teh. Ya kirang-kirang ngamalum we lah gitu nya. Ieu bisi morosot kudu kumaha? Talian aya ku tali rafia ku kenur. Sekalian nya, toknya. Bisi paculna. Pacul. Ah, bari sekalian aya si Ijah anu tukang ngagembor-gemborkeun akuarium mah. Wah, kabeneran koina aya teh. Bogeun koina. Heeh, si bos dudung man tukang belianana. Geus gampang ke Oh, urang. pake diteang Sok dulu, we Nya. bebeja ka urang nya. Diteang. Bisi kudu akuarium mah ha. Urang erek nyemprot heula ieu loba leungit. Aduh, ya solo loba. Aduh, baraseuh deui lah. Bagian ka sawah deui lah. Kebon heula lah. Kebon heula we macul. Sugan teu hujan kitu nya. Caraang tapi lah. Kaleuweung heula we. Ih, naon tuh ieu teh? Kayak ieu. Kamarana kehead? Hah? Arulin wae lain ngaraji, babal teh. Mandi lah mandi. Ampun teh. Geus lega ieu kebon aya mah ieu dipacul deui ku aing lah. Si Rahmat teu bener ieu luar tanggal cai mah tang ka handap ieu ke duit deui aing kudu mayar lah. Jangan teh da. Nya loba keneh paculeun ieu teh lah. Pasti nu agung. Heuda bodak zaman ayeuna mah salaki ge teu mikiran kenapa cenah si Ijah hideung. Atuh da aing mah pekerja keras aing mah. Ai paribasa ngomong cenah hayang anu jeung bodas
bersih mulus nggak saya bobogohan jeung beas aing mah hideung ge gawe kerja keras ya buktina jangan lega kene deh pan aing salah mawanya nari mawa pacul kala mawa nu kieu Kek jika si Ijah nyolong paculan aing nah dipacul ku si Ijah aing teu ngarti aduh si Ijah nyanyahoanan eta padahal lain kebon aing geus dipiheulaan aing tapi aku kudu balik deui mah tuh da hei kekes kapol astagfirullahaladzim nah ka dieu eta aberta si teh ka mana nyanyahoanan ieu teh lain kebon uing rarasaan mah tapi geus dipacul gandeng kehead deuleu dina Google Map ieu mah boga naga aing astagfirullah aing Ih. niat erek aing erek macul kalau mau pengkipo aing ka ieu nan gabut pake sekalian beres ieu geura teh ka mana eta rek mana ngabedah ke Lain. akuarium laukna ek dijual ka saha kasih dudung ek diborongkeun koi nu lauk jadi koi. pertanyaan aing akuariumna sagede kumaha Teu kudu apa akuariumna wah buah di mana-mana ge di Amerika di Uganda ge akuarium anu gede komo make sosok gitu mah akuarium mah leutik di mana-mana oge itu kan teu make sosok meureun ka mana laukna da loba ieu mah wah Saya kos di semata SeaWorld, itu. meureun di Jakarta mah akuarium raksasa, meureun kos kitu nya. Nu saha akuariumna? anu si Lurah Lurah saha? Lurah Amung Oh si Lurah Amung akuarium. kan produk sekalian manehna di dinya Ayeuna teh. Oh heueuh. Lain eta naon aing teh tadi nanya naon podi euy. Lain eta buuk maneh ka lagi kamari mah botak nya ayeuna geus panjang deui. tereh urang mah unggal isuk-isuk pan ngisikan di dieu dina luhureun hulu jadi tereh berkembang Euy. nya aduh Aya warna. Ampun si teh. erek nurutan tinggal ka ieu mah Lah embong ing teh hayang isin make nu kitu mah aing mah. karena minta kudu di rebonding zaman ayeuna mah kan di rebonding urang mah kosi Aing dulu lagi Cek geli. beas kana. Ya iya aing mah. Dulu lagi asa kumaha ning ginggiapeun aing mah. Geus lah aing mah daripada loba fitnah mending aing maju deui geus maneh mah indit mah indit atuh. nya sekalian ke panggil bisa rek nyamperkeun bisa yang belum koi Tuh si Dudung. Siapa? Waduh, eta oi. Jika orang Abu Dhabi, ampun ting. beneran Halo, aduh. Wah, kacang ledeng. Lain eta make kacamata jika orang Abu Dhabi euy. Di luar negeri atuh, Bos. dunungan ayeuna mah jadi Dunungan, bos bos naon besar ayeuna? bos koi Bos koi ayeuna mah. yang mejakeun teh sok borongan Segala ge diborong. Geus teu kana kapol ayeuna mah. Pre heula. Oh, pre ayeuna mah. Oh, cabe nu aing tuh baruruk di imah teh dibeelian. Teu dipikiran kitu mah. Aing mah. ayeuna mah keur Usum neangan koi anu gede uluna. Oh nya? Tah si Albert teh ngabedakeun. Nya kan kitu. geus heueuh kabeneran gitu panggih Oh, di saha? aya di Lurah Jiwong urang Lurah Amung, tadi ngomong Lurah Amung sia. Lurah Amung Ya, Terus kemana lu saya laukna? aya laukna mah aralus ngan loba gitu kan Teu penting kulobana urang mah heuh neangan koi anu jabrig. Kawas ieu merenya. Kabeneran jeung aya beja cenah sok bisa nyukuran. Ih, ahli atuh. Bisi bade sok. Bari sekalian hayang ngajaran pangyukurankeun Ya, ieu. sok. ulah di barala kebun aing barala. Ampun ting. Ieu geus Taejan geus maneh era. dicukuran. Nu aing mah di imah unggal peuting ge cukuran nu aing Ieu mah. geus rada gimana. Cari kue ku ieu atuh. Ih. Salibeura. Cing. Erek ya tinggalikeun aduh ting. Ampun ting. Ieu Lo ilaha illallah. Mah pantas karep. jadi malu Aing atuh. mah. Aduh.
Gusti tim. Lain sugan aing mah tadi Kapanggih teh. modal ya. Buk asli eta teh. La ilaha illallah. Tambah bukan. Aing mah. Ku aing tadi teh dung di deuleu sugan aing teh ih minggu kamari cai aing teh mau takene ayeuna mah geus buukna geus jabrik. Ku beas cenah ngomong nama ka aing teh oh. Ripet teh buuk palsu. Liur aing mah. Kapanggih modal kehead. Kitu mah urang aya pi bisniseun euy. Diduiteun gede pisan duitna. Arek mah Bisnis naon heula aing mambung lah nu geus ge aing mah sok kecewa ku sia mah. Bisnis naon heula nu puguh. Tah bisnis akuarium jeung lauk koina cuang beuli ayeuna mah. Aya hasilna teh. Aya gede, beri loba cenah tah. Kayaknya? Murah amung. Ayeuna laukna. Lah. Ayeuna gede hulu koina. Koi apa naon teh? Orang gede hulu koina kitu. Kayaknya? Kabekina kacang. Oh, gas. Buruk. Amankeun hayu amankeun atuh. Yo atuh yuk. Arek. Jeung tepungan ayeuna ka Lurah Amung. Ka Lurah Amung? Gede, heueuh. Iya aing kumaha ieu pacul? Lah nu kitu patut babetkeun we nu kitu mah. Atuh, Teu jadi Nam. duit da. Hayu hayu. Ija. Ieu mah wanu kieu mah ya. Kan uing rek ngebedahkeun lagi. Aing teh di mata Lurah Amung teh berwibawa kehead. Cila ku aing mah wanu kieu. Teu naon. Heuh? Siga eureup-eureup ge nguntungkeun. Aing mah engke aing kumaha ngomongna ka Lurah Amung. Geuning ijah sia mah wanu kari patut. Tenang we da apaleun ieu yuk. Pan rek ngebedahkeun anak saya ya teh. Kira sangka aing boga sihir cenah meureun. Ah gitu. Hayu milu we. Bener mah tuh. Tapi ya mana naon ya nu aing pacul. Keun we. Oh tuh. Gimana ieu mah kita. Nah, di lebah. Di lebah gimana? Anu mana anu itu? Tah nu eta. Oh, Oh tali imah eta Lurah Amung imah. Heeh eta. Oh nya. Nam atuh. yuk atuh. Sok anu boga lalakon ti heula. Aing mah era ada geus dina teu papanggih jeung si Lurah Amung. Wah, surah among mada. Geus Si eta kitu-kitu ge bogoheun sia ka aing eta dudung. Oh. Wah, Ih, bener. bener. Ih, jatuh cinta ka aing. Kemana mah? Ih. kitu le. Percaya? Sia mah. Bohong mana masuk ke dapur. Bener, head. Assalamualaikum. Ah. Oh, wah meureun surah. Geus ka warungna jiga teh. Gimana gitu warungna? Tadi di dinya setik di lebak. Nyayu atuh. Heeh, hayu con ka warung. Aing Ijah. hasil can aya geus capek manten aing mah. Lah, sama sok loba nanenon. Ayo ke tenang diberi komisi. Perurah. Perurah. Bu, ai perurah di mana? Perurah di handap, Oh, di handap. pada handap nuhun. Oh, Nah, tinggalin we. Eta teh silikeun ka aing. Si Lurah teh bogoheun ka aing. Oh. Dikawin ku eta. Urah. Urah. Aduh, irurah sibuk wae menit tuhu wae eta. Oh, bisnismen. Albert. Kumaha damang? Emang Kang dong alhamdulillah Sekentenan ya. Beda euy, ai pembisnis mah ieu segala aya. Aya ieu Kang Dudung teh salita. Ya, susu bade nembe sirungan. Susu Si naon eta? Lurah. Ek milo ieu calik. Lurah. Eueuh teh Bang teh. Woi. Iya. Sok. Uy, Lurah. Ah, aya deh. Ingat ka aing. Alhamdulillah. Iya. Aduh. Keur kelas genep baheula nu merosotkeun can aing. Bujur aing di kieu ingat teu? Oh, ingat bener. Piraku. Anu panggeulisna di sakola baheula ingat teu? Damang ayeuna mah kalurah. Ieu semenjak ku palurahnya bak susu heuh. Leutik ka ayeuna unu nyabak deui. Wah, bener. Bener Lurah. Terakhir teh palurah tahun sabaraha baheula teh nyabak susu urang keur leutik nih nya. Eueuh nyabak deui ayeuna mah. Nya karak panggih deui ge. Panggih deui sekarang. Eueuh hayangeun ka urang palurah. Kawin jeung orang Abu Dhabi menang 2 tahun cerai. Emang ke orang Abu Dhabi? Heeh, jomblo ayeuna mah pan cerai. Jauh-jauh teuing boga pamajikan teh. Hagieu naon ieu usaha naon ayeuna palurah teh?
Ah iya akuarium ya. Lah, Akuarium. biasa. Pas baheula meureun ngembangkeun keur leutiknya. Ah, inget Eta, heueuh bener. Inget teh ti heula nya keur sakola urang karesepna geuningan babalongan. Heeh. Babalongan dina taneuh nya. Heeh. Ayeuna kurang teh dikembangkeun. Oh, Dikembangkeun tah, di kieu tah, di lem ayeuna mah. Berarti orang lamun mesen akuarium bisa lurah. Bisa, tuh bisa kumaha, ukuranna sakumaha. Sok, bisa nyeun ukuranna sakumaha. Heeh. Bisa erek 60 kali 30 kali 30 bisa, ek 40 bisa. Ek ukuran anu luwih panjang. Heeh. Salapang tenis meja sugan gitu kebutuhan. Urang mah paling pesen teh dina gedena segede lapangan bola. Dina leutikna segede lapangan futsal lah bae. Wah, Tuh bisa? Bisa diusahakeun. Bisa eta mah. Gampang gitu mah, tinggal aya alat. Oh. Ngajung wadah koi eti heula. Yo bisa inget teh bisa Kang Dudung teh. Heeh. Inget teh. Inget moal tak bijaan. Heeh. Resep kana koi ti heula. Eta jalma aredan keur naraon tuh eta teh? Oh, wah. Aya si tadi, si tadi. Heuh? Si tadi eta. Keur naraon atuh eta? Ieu deuleu berusaha, ieu. Yo bisi erek nyieun tah ukuran kieu jah ye. Heeh. Salah. Kieu tinggal ngeureut ieu pangeureuteuna aya. Oh. Ya, siap, bisi butuh anu panjang, lebar panjang aya. Yo, lurah. Kumaha? Yo, ngan baheula beja heueuh. Aing teh tadi arek ka dieu, papanggih jeung pamajikan. Di mana? Tadi di tonggo, heeh di warung. Nempok ka aing teh siga nu sinis. Wah, moal. Pugu ieu teh apaleun henteu? Apaleun lurah kulit kabogo aing? Ah, Hah? henteu. Henteu teh apaleun. Lain bisi we bisa nu bebeja. Moal. Hagia ieu pugukeun lon akuarium pesenan. Oh, heeh. Tiasa. Bade ukuranna sok kumaha? Abi lah patokan we lapang bola. Wah, siap. Patokan mah kitu sakirana siap meureun ku abi. Naon jeung koi? Buaya 4, komodo 3. Jeung si Dudung hiji Tapi meureun. modelna nu kieu. Iya, model kieu. Oh, iya, siap. Jadi akuarium nu gede kitu teh paling buaya pan 4, abi teh gaduh, komodo 3. Ya. Beureun bilih kirang penghunina meureun ku abi teh dilebetkeun we Alberto sareng Kang Dudung. Ais, mantep. Ya, di dinya teh supaya Singarojai. muhun di dinya Singarojai. ngarencangan buaya-buaya abi gitu. Kadang teh ku aing awas ya si Ijah ku aing geura divaksin we sakalian lah. Kepala buaya kira-kira teh nya. Oh, sok caliweura. Cang kumahakeun ya si Ijah. Cung rejeng we. Jadi sadiakeun ada lega we kitu nya jadi supaya buaya teh laluasa. Sama ijah we lah, siap insyaallah dibikinkeun. Terus ieu kumaha cenah majarkeun eka bedahkeun. Arek sih. Oh. Puguh teu. Puguh tuh si Dudung jeung si Alberto tuh, heeh, puguh. Heeh. Di mana tuh? Ayo di tonggo. Oh, nama tuh. Sok. Oh. Iya. Hok atuh nama lah teh lah. Ya, kan heula. Hah? Ngomong naon? Heureui aing mah heureui atuh atuh paribasa tuh aing. Pan kitu-kitu ge kurut mantan aing jadi eueuh pembacaan eueuh pembicaraan aing teh hitung-hitung adeuketan di Cilurah we atuh aing mah. Gitu. Oh atuh lah geus hayang. lain. Geus itu eka bedahkeun Cilurah awat teh duitna. Ya aing teh geus mantuan ieu. Loba tuh sia. Oh atuh aing biaya komisi atuh ayeuna mah atuh. Aing isin aing pamajikanna aing mah kagok. Mana ieu? Pak, mantu. Da Cilurah lagi ka tonggo. Kitu. Ieu salir tah koina. Oh iya meureun ieu tah, aya koyan tah Dudung. Kang Pacok. Tuh, koi tuh. Ah, ini dia, ya. Hah? Ieu nu dibedahkeun meureun akuarium. Aduh. Mana lurah? Oh, ieu nu dibedahkeun mah. Oh, wah. Iya. Tah. Ampun, ting. Si lurah. Eta si Alberto mau sosok. Coba nginjem tadi. Lelegeuna teh nya. Eta sarung 2022. Ieu aing geus mawa sair, mawa sosog.
si lurah. Eta saya. Ampun teuing. Atuh ngabedahkeun anak So, bararung. cara ngabedah Si ieu. lurah ieu nya. Anu rek Hebat. meurina saha ieu Kang Dudung? Rek ngaborong. Si Dudung lu rek ngaborong lauk cenah ge dina akuarium gede tuh mawa sosok mawa sair. Ijah kudu tanggung jawab tadi. Kudu Ya Allah. Orang kudu tanggung jawab. Akbar. Bejakeun ka Kang Dudung. Lah, ieu mah. Aing mah. Ieu. Tah ieu aya paranti ngabedahkeunna ieu. Aduh, panas moos. Ieu paranti ngabedahkeunna. Aya teh sosok yang naon atuh itu? Lurah itu sosok yang naon? Tadi si Alberto nginjil make ngabedahkeun Si kuis. Alberto. Ampun teh. Pararung. Awak. Salama parurah. Awak jangkung gede. Urang mah ek ngaborongkeun koi teh ieu tah jeung akuariumna. Lah, ai kieu mah jadi teu pararung, parurah. Oh, lurah-lurah aing sok gawean masyarakat. Kira aku ayeuna Kirangan teu kira-kira lamun parurah dikunclungkeun mah. Geus we cong si Ijah ayeuna cong digejeburkeun. Kayak heula pada naon nya sih jadi gejeburkeun. Tadi ngobrol. ngobrol naon. Ngobrol. Aduh. Dijikeun jeung buaya. Atuh tadi horo ya tuh lah pira aku kudu digejeburkeun. Aing mah. Digejeburkeun wae aing mah lah. Buruskeun. Alhamdulillah tos beres syuting dina danget ieu sareng banget udah sareng palurah sih. Ka dieu sini geus palurah. Oh siap. Saya sareng palurah Amung. Dia di warung mana teh? Warung Ranpisa. Warung Ranpisa. Tukang uncal. Tukang uncal caket curugnya, caket Ya, curug. Jalan Curug. Jalan Curug Panganten. Ya, hatur nuhun palurahnya. Ieu kerja samana ngadamel video. Apunten ieu warungnya di Anggo ieu syutingnya. Terus. Panganten pisan Nuhun. sami-sami. Ya, hatur nuhun palurahnya. Ya, hatur nuhun pisan. Ya. Terus sarkieu ya tara daek asupana video tah. Aing mah rugi lah. Kang Dudung dia, Kang Dudung. Mang Alberto. Woi. Nu gaduh Gunung Sari. Selamat reak yuk. Alhamdulillah teu hujannya. Semuanya. Heeh. Itu aya si Neng sadayana. Oh, Dede. Ya. Mana Dede? Wah, geuning teh acin. Aya Ugi dia Ugi. Produk Hasrat Family ngiring ngebantosan sareng Palurah, Kang Alberto, Mang Akil, sareng Neneng anu di warung Sanpisnya, Om. Sanpis gitu. Jadi alhamdulillah hatur nuhun ka sadayana. Tong hilap like, comment jeung subscribe-nya di channel Glodok Comedy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.